Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat Ra'di hanca nu kamari neraskeun kana ayat ka-18 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azala geus nurunkeun. Saha nu nurunkeun? Allahu Gusti Allah. Nurunkeun naon? Minas samai ti luhur langit. Naon nu diturunkeun? Maan tegasna cai hujan. Tina cai hujan eta pas salat tuluy ngalir. Ngalirna ka mana? Ti hulu gunung, hulu sungai. Audiahu ka wadi-wadi atawa ka lembah-lembah, ka pilemuran, ka kota jeung ka mana wae eta cai teh ngalir sesuai jeung kahoyongna cai. Biqadariha menurut keperluanana lembah. Moal banjir, moal ngaluap, umpama kebon leuweungna teu dituaran, caina mengalir henteu nyocokan. Tah dina Quran ge aya biqadariha moal bakal banjir sesuai dengan keperluan eta kota atawa lembah. Banjir sotenan da ulah manusia saterasna. Bahtamala mangka didorong atawa ditarik, diangkut sailun ku cai anu kacita derasna ti luhur gunung, zabadan nimbulkeun buih atawa budah kaluhur seperti limbah. Robian anu ngapung ngangkleng dina luhureun cai nu bersih. Tah eta teh contona umat muslim jeung umat kafir. Umat kafir mah amang-amangan teu puguh arah. Umat muslim mah cai nu bersih, anu bisa ngalir, anu bisa manfaat jang sadayana. Saterasna. Wa mimma jeung dina perkara percontohan nu sejen. Yuqiduna eta aya anu ngaduruk alaihi kana itu perkara finnari ku seuneu anu panas kacida nyaeta tukang kemasan anu ngaduruk emas, anu ngaduruk perak, tembaga pikeun manfaat kanggo manusia. Ibtigha kalayan mikahayang hilyatin kana perhiasan. Baheula masuk diduruk atawa perak tina bahan baku menjadi bahan jadi. Eta teh ngaluarkeun buih sami jeung dina cai tadi. Au matain atawa selain ti perhiasan teh keperluan. Tah tina eta proses teh jabadun sarua ngaluarkeun buih atawa busa atawa budah jika disusukan. Mislahu seperti anu diumpamakeun tadi dina susukan. Kadzalika ari itu kejadian ya deribu eta percontohan perumpamaan Allahu ti Gusti Allah al haq wal batil anu hak jeung anu batil, anu bener jeung anu teu bener. Contohna anu bener mah emasna, perakna, cai nu herangna jeung tambagana, wal batil mah eta mah limbahna. Jadi umat kafir anu membangkang anu teu percaya ka Allah jeung Rasulna eta teh seperti limbah anu bakal dipicieun teu aya manfaatna. Fa amma mangka anapun jabadun ari itu limbah. Bayadhabu pastina dibuang jauh-jauh jufaan karena tidak berharga. Teu hargaan atuh da limbah kanggo naon. Wa amma jeung anapun mayang fa'u naon perkara anu manfaat. Contohna emas, perak, tembaga, cai nu herang anu manfaat annasa pikeun jama-jama payam kusu mangka eta bakal tetep aya fil ardi di bumi. Di muka bumi ku Allah teu dileungitkeun margi eta mah penting kanggo keperluan jalma. Kadzalika ari itu kejadian yadribuhu eta teh perumpamaan Allahu ti Gusti Allah amsala kana pirang-pirang umpama saterasna. Lilladzina yastajabu eta tetep pikeun jama-jama astajabu anu nyambut atawa anu ngaijab
li rabbihim tina seruan Allah maranehanana. Misalna hayya 'alas shalah korepa kacai langsung ke masjid. Husna eta nu kitu pasti dibalas ku Allah ku kahadean. Saterasna waladina lam yastajibu la anapun jama-jama anu lam yastajibu henteu ngaijab henteu nyambut kana seruan lahu ti Gusti Allah tangtuna diazab atawa dipaparin balasan anu awan nu gore. Lau anna lamun tama lahum eta jalma ma fil ardi boga harta benda saluas bumi jami'an sakabehna wa mislahu atawa dunya sejen sapecam bumi ma'ahu sarta namanehna boga manehna labtadau pasti hayang dijieun tebusan bihi kana eta amal ibadah di dunya. Moal tiasa datos di akhirat mah data mah harta benda ge nu Allah sanes nu manehnana. An guna pakai wungkul di dunia mah ulaika ari itu kajadian lahum pikeun itu jama-jama anu ngabangkang anu doraka anu kafir suul hisab eta tangtuna ditempatkeun dina tempat anu suul hisab saawan-awanna hisaban wa ma'wahum jeung tempat tinggalna itu jama-jama jahannam tegasna neraka jahanam wa bisal mihad sajelek-jelekna tempat kembali. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.